Aya gajah eleh ku sireum. Dangukeun geura kieu caritana. Hiji waktu di tegalan di Afrika aya hiji gajah keur ngadigleu we leumpang ngagayot di tegalan. Padahal di tegalan nurek diliwatan ku gajah teh aya sireum lobana mang juta-juta keur digawe nyieun sayang. Kapan di tegalan Afrika mah sireum teh nyarieun sayangna marucunghul pating gurunuk. Tampolanna ku gedena sayang sireum teh aya nu sagede pasir leutik pating arencelok. Di jero eta sayang sireum nu lobana jutaan teh ngarendong baranahan. Jeung lain siga sireum di urang, sireum Afrika mah bentukna teh rek siga sireum tataman lamun di urang. Galak, sabab mun geus ngarono mangsana bakal amburadul. Singa, zebra oge teu mangga pulia mun geus dironom ku eta sireum mah. Ari minangka alat komunikasina antar sireum teh nyaeta antene opat siga tanduk. Lamun hiji sireum Afrika manggihan kadaharan, antineuna teh tingurulang mere kudu jeung suara. Jauna eta alat teh bisa ribuan meter. Nya kusabab kitu, mun hiji sireum meunang kahakanan, dina waktu sababaraha menit jutaan sireum bisa nambrong hiji sato gede. Upamana singa nu geus rerempo atawa zebra bisa diserang ukur jam-jaman kari tulang talengna wungkul ngagehan ajag. Basa gajah ngaliwat ka eta tegalan teh aya nu nangenan nyaeta manuk dadali. Manehna karunyaeun bisi sayang sireum nu keur babarengan dijieun teh digelek ku gajah, nya gajah teh dibejaan. Gajah, kade, lempang teh ulah noyod ka lebah dinya, sabab sireum keur nyarieun sayang bisi katincak karunya. Ceuk manuk dadali ngingetan. Wah, asana teh pira sireum, katincak mah paling ge pejet. Gajah nembalana teh sombong pisan. Asa aing gede, asa aing kuat. Kanu leutik teh teu ngahargaan pisan. Kitu deui kadal Afrika ge nu haat ngabejaan ka gajah, sangkan ulah noyod bisi katincak sayang sireum. Teu diwaro angger terus we gajah teh ngadigleu muru jutaan sireum nu keur parulang anting ngakutan taneuh di jero lombang. Na barang anjlok kana gundukan imah sireum teh ya, ngan leye we sireum nu aya rewuan teh ditincakan. Atuh ngan hos paraeh we da teu kaburu-kabur. Ningali rakyatna rebuan paraeh ditincakan ku gajah, raja sireum ambekeun pisan. Gajah ditangtang perang. Gajah ditangtang kitu teh lain sadar kana kasalahanana. Kalah ka atom dari sombong, manehna susurian. Ari sireum nyieun siasat keur perang jeung gajah teh, reuwan sireum teh nyieun lombang nu jerona salaput gajah. Dina waktu nu geus ditangtukeun perang di mimitian, loba sato sejen nu ngalalajuan perang campuhna antara pasukan sireum jeung gajah teh. Gajah nyuruntul rek ngaleuyek reuwan sireum nu nangtang perang ka gajah. Sireum ngahajakeun nangtang ti jajalaneun nu geus meunang ngagali teh. Atuh ditangtang kitu asa dilelewean, gajah teh beuki ambek. Sebrut nyuruntul ka hareup teu tolih tincakeun. Atuh puguh we barang nepi kana lombang teh ngan gurawil we gajah teh asup kana lombang bari ti gurawil kana lombang. Gajah ukur bisa ugal-ugil teu bisaeun hanjat. Sireum geus puguh nempo lawana ti gebrus teh teu ngangkekeun deui, terus we napuk nyarocoan. Teu dibere ampun, beuki lila sireum teh beuki loba. Antukna gajah bobor karahayuan, teu kuat ngalawan sireum nu ceuk ukuran mah sakitu leutikna lain tandinganna. Tah sakitu dongeng gajah eleh ku sireum teh. Nilai moralna nyaeta ulah jadi jelema sombong kana naon anu dipiboga. Cantang tuh diri sorangan teh leuwih alus tibatan batur. Jeung
Urang ulah sok ngaganggu batur, urang kudu hirup rukun jeung akur.